Aduh, sawah di kaki terus pejet tenaga ya jukut jarang tuh terus aku waktu bisa diandalkan bener-bener. Gini si Mangku ya itu beneran gue kalau si Mangku ya kau beneran di dia mang kenal lo ya dia Iya pegunungan sawah kalau makan sawah tuh dia produk digawe tuh rumah sawah tuh target dia orang terek nang si toke ke mana mah si toke teh tadi teh mungkin salama cuma erek murah mungkin salama kurang geus neangan kaditu oh no yang ngomong nama murah ke orang mah kak Rea tawanya dah duka tuh inget tuh teh yang cobaan itu siap angsa beneran teh kernaon cicing di tadi teh ih di bejaan sih teh keur ngalangok sawah teh di bejaan mah ada teh keur ngalangokan sawah bisi teh balek bisi ieu rumah juput baru dak nang digawe teh balek ama aneh ka emang nah sawah di longok emang bisa gering ya ngalangok sawah bisi kayak juputan dan kata juputan berdang kejet kena pare oh atuh mah nah pare jeput kumbah ya dunia ini lebat kecil mah oh no air koke kena sok gering mang masuk arah aneh wae pare di longok udah jelema nu gering di longok mah bener deh jelema ya sawah di longok ya siapa ngomongna jeung senata emang senaon sama apa gas bantu gue kali itu tuh jangan si toke jika ayah budak nasi ya oke ay si bapak mana aya tuh ay mah kan naon di dia urang atuh menang naon atuh murah kali lu ngalang bosok oh no kak beneran boy buat bedak ya gimana bari gawe kembali keragawan sawah urang kan paingan urang butuh anteu euy ka si kedek baiklah ieu gawe mah ieu sulit teh aya budak nu duaan nungguan teh si RT jeung si dari itu sama sadidi tuh rasana mah tadi itu sawah wana aja nama kenaon sawah penyaon kami ge da urang mah ieu heuh tuh sawah salagak kieu teh papan sawah nu saha ieu teh gaya euy ini loba jukutan ieu teh panjang keur ngalamukan ieu teh matak tadi aya pusing datang itu budak si RT gerak epok teh cenah naon dilamokan cenah kawas negeri goblok kepan budak teh bener urang mah bener naon di longok sawah aya gering mah da sawah mah tara gering itu kusabab teh dilongokan tuh jadi juput jara di kieu teh kana benernya urang tahu nu geringnya itu lah ting lah pokoknya mah urang mah neangan lah barudak ini duaannya ka ditu lah ya wis minta anteur bari jeung hayang modal teh ka dieu lah itu baru tuh anjing gitu baru tuh anjing ieu mah langsung jadi euy anjing bener gue yang rada kurut ieu mah anjing coba anu kurang RT ka mananya tadi kasan pan euy bae lah ing ka mana dagoan maneh di garawan teh siga Haji Iing wae maneh mah aing sarakeun ka Haji Iing aing ngaboing bae lah Haji Iing we ya mah tadi aing nyangan maneh urang ge tadi di ditu bis jangan si toke eueuh nanyakeun ka bapana kalah erek kalau mau pare cenah teh kunaon bapak si toke mah urang tadi nyangan maneh anjing kesel aing batur anjing kumaha tuh ayeuna ngorek ya yuk
Woi, ke mana? Oke lah, daguan, aya butuh euy. Daguan kamarana ieu teh? Jangan si toke, jangan si toke. Toke. Ya asa aya si toke teh di dieu kan urang. Itu herian pokoknya ge. Herian. Tadi mah urang ge kurang, tadi mah rek kurang kan. Jangan si toke heula wah herian. Oh, berarti betul gawe nah. Caturan teh. Dieu meuli parab. Tapi ieu herian heula si toke nya. Yuk langsung tungguin tuh yuk. Yuk. Bener. Bener. Yuk. Aing rudet ka bapana tadi ewe anjing pamer sawah kira ka urang teh anjing. Ai Kak Wing ge gerak kalau ngok sawah cenah. Oh nya. Ih, ka urang ge kapan harua gitu tadi teh cenah ngalung sawah geuring teh. Punya sawah geuring. Lugu sawah geuring. Bandingkeun we jeung jelema nya. Mana geuring punya. Lah yuk. Ulah ngomongkeun batur bisi Oh bener bener ya. Oh iya budakna we wang herian. Budak ya budak ieu anjing udah. Duh, naon ieu teh? Keuringan urang. Maneh pak leungeun urang. Beungeun kasep-kasep kieu anjing. Ieu sok lu aing. Ih, geus kasep-kasep kieu camehong. Nying sia ka dieu. Sok sia lu teh jeung aing. Digini sorry. Baik. Ngomong itu goblok. Coba kita. Baca tak kayak. Nenek yang melongkat itu jadi. Oh, maneh mah ada pak leungeun urang. Beungeun anjing. Langsung. Taheup sakitu. Pokoknya Oh, pas kudu kamera we. sakieu. Lah, kudu sakieu. Kasih giri jadi peneleng ieu na. Hiji, 2, 3. Oh, maneh mana pak leungeun urang. Ngomong. Jadi urang camehong Oh, ieu. heuh, Baekan deui. Ngomong teh urang. Henteu. Hiji, 2, 3.